الله أكبر الله أكبر. Salatullah himalahat kawakib al-ahmad khairi man rakiban najaib ariniyat nyiar ilmu tujuh rupa tina hiji oge umat ulah lupa hiji niat milari ridona Gusti dua nyupri bagja akhirat nu pasti salatullah himalahat kawakib al-ahmad khairi man rakiban najaib tilu sejak ngahilangkeun kabodohan ti pribadi kaopatna tinulian lima sejak ngahirup-hirup agama ku ngajina tur ku ngawuruk sasama salatullah himalahat kawakib al-ahmad khairi man rakiban najaib kagenepna nganiatan ngalanggengkeun kana agama Islam nu dimulyakeun katujuhna seja syukur ka Pangeran dipaparin nikmat akal sehat badan salatullah himalahat kawakib al-ahman khairi man rakiban najaib umat ulah aya pasejaan ame jalma madep ngahormat sampean tawangarah engkena loba nu ngondang dirukare ambe jadi nu kondang salatullah himalahat kawakib al-ahman khairi man rakiban najaib serta ulah karena dunia barana ngarah amplop berkat nu henteu lana deui
beri umat tongkarna hayang dihormat ku pejabat atawa sieun dipecat. Salatullah himalahat kawakib alahmanu khairi manurakiban najaib. Oge tongkarna pangkat kadunyaan prak jalankeun muga menang kabagjaan. Oge tongkarna pangkat kadunyaan prak jalankeun muga menang kabagjaan. Salatullah himalahat kawakib alahmanu khairi manurakiban